asik melang telas sanajan ukur nyelangan kedak nalisan satia rek pabarengan harepan ngayunkeun ka Mega Malang rek mipit bentang laksana nyandingkeun bulan mekarna kembang endah pangharepan potret ngingetan muka keun hiji catetan tapi kiwari ngan kuring anu ngagering cuang ciengan sorangan honcewang hate lalewang numi asih dipeperi numi tina ditinggalkeun tenyana ku jalir janji ku harianeun geus lawas carita urang duaan anu munggaran nitipkeun asih ka melang telas sanajan ukur nyelangan kedak nalisan satia rek pabarengan harepan ngayunkeun ka Mega Malang rek mipit bentang laksana nyandingkeun bulan mekarna kembang endah pangharepan potret ngingetan muka keun hiji catetan tapi kiwari ngan kuring anu ngageri cuang ciengan sorangan honcewang hate lalewang numi asih dipeperi numi tina ditinggalkeun tenyana ku jalir janji ku harianeun wanci sariak layung nyawang di mumunggang gunung meneran hade poena panon poe geus rek ngampi pamitan pancen geus tugas diganti bulan sinangling kerenang tuh di basisir kidul ninggal
silih ganti kagagas nyawang ka tukang rusras kanu dipilih usikna cai pet nyari katojo sang Dewi Peti lir mutiara ragra tinggurilap tingkaretip iliwir angin ngadanging beber layar tarik jangka mun aya mangasa balebat sok aya waktu surupna mun datang dina mangsana nya indit dina wancina pastina dina papasten kersana anu kagungan Sariak layung nyawang di mumunggang gunung menerat hade poena panon poe geus rek ngampi pamitan pancen geus tugas diganti bulan sinangling kerenang tung di basisir kidul ninggal ombak ting suruk ngawaktu mani sarua silih dorong silih ganti kagagas nyawang katukang rusras kanu dipiring usikna cai bet nyari katojo sang Dewi Peti lir mutiara ragra tinggurilap tingkaretip iliwir angin ngadanging beber layar tarik jangka mun aya mangasa balebat sok aya waktu surupna mun datang dina mangsana nya indit dina wancina pastina dina papasten kersana anu kagungan pepanggih deui nu harita kungsi amprok
karasa deui ate nu harita rahat naha atuh cinta munggaran teh sirna nu dirusak ku sifat pola manehna nu geus heubeut kuring poho ka anjeunna naha atuh anjeun teh bet mekar deui molebat deui rupa manehna bohongan nu geus lila ku kuring dipopokeun naha atuh anjeun teh jiga nu sono padahal mah kuring geus teu nginget-nginget sok sanajan manehna ngarapkeun kuring hate kuring tetep masih keneh rahat nu geus heubeut kuring poho ka anjeunna naha atuh anjeun teh bet mekar deui ngolebat deui rupa manehna bohongan nu geus hilang ku kuring dipopokeun papanggih deui nu harita fungsi amprok karasa deui ate nu harita rahat naha atuh cinta munggaran teh sirna nu diruksak ku sifat pola manehna nu geus heubeut kuring poho ka anjeunna naha atuh anjeun teh bet mekar deui ngolebat deui rupa manehna bohongan nu geus hilang ku kuring dipopokeun naha atuh anjeun teh jiga nu sono padahal mah kuring geus teu nginget-nginget sok sanajan manehna ngarapkeun kuring hate kuring tetep masih keneh rahat nu geus heubeut kuring poho ka anjeunna naha atuh anjeun teh bet mekar deui ngolebat deui rupa manehna bohongan nu geus hilang ku kuring dipopokeun
kahartos dalanggang katawis tisoca kiwa gileuna ngodang curiga sanaos unjukkan teu hamu benang kabobodo pangawasa rasa seukeut sanaos teu kantos cakeut secakiwa janten saksi lelep antep nembus hati ngumaha nguarkeun sebab nunjukkeun lapas salira secakiwa janten saksi lelep antep nembus hati ngumaha nguarkeun sebab nunjukkeun lapas salira rumaos nutupan warti sung harta sung arti anu mapei angin cinta nu sering kengeng panghina tekedah seut alasan tos kahartos dalanggang katawis tisoca kiwa gileuna ngodang curiga sanaos unjukkan teu hamu beunang kabobodo pangawasa rasa seukeut sanaos
panghina. Anjeun wakca nyarita satara basna teu disangka unggal pamida biasa tapi dina hate ngancik rasa kacinta salaksa katresna ditarima teu wasa ditolak asa tetega dapongan lepat salira kakara wakca ayeuna padahal hate sarua asimanteng kasalira tapi dalah dikumaha kuring geus aya nu boga teu sangka anjeun nunda rasa cinta kuring nganti tiba heula teu sangka geuning rasa beut sarua anjaka kuring geus aya nu boga teu sangka anjeun nunda rasa cinta padahal kuring nganti tiba heula rasa beut sarua anjaka kuring geus aya nu boga. Anjeun wakca nyarita satara basna teu disangka unggal pangida biasa tapi dina hate ngantik rasa kacinta salaksa katresna ditarima teu wasa ditolak asa tetega dapongan lepat salira kakara wakca ayeuna padahal hate sarua asinganteng kasalira tapi dalah dikumaha kuring geus aya nu boga teu sangka anjeun nunda rasa cinta padahal kuring nganti tiba heula teu sangka geuning rasa beut sarua anjaka kuring geus aya nu boga teu sangka anjeun nunda rasa cinta padahal kuring nganti tiba heula teu sangka geuning rasa beut sarua anjaka kuring geus aya nu boga. Papak teh
ayeuna keur beger deui resep ka Nyi Mojang nu umur belasan tahun papap teh ayeuna keur ngiler deui mun aya nu daekeun papap arek kawin deui cinga saha jamina anu kersa tak papap mah moarek nampi asal syaratna nu geulis asal syaratna nu geulis papap teh ayeuna keur beger deui resep ka Nyi Mojang nu umur belasan tahun papap teh ayeuna keur ngiler deui mun aya nu daekeun papap arek kawin deui cinga saha jamina anu kersa ka papap mah moarek nampi asal syaratna nu geulis asal syaratna nu geulis papap teh ayeuna keur beger deui resep ka Nyi Mojang nu umur belasan tahun papap teh ayeuna keur ngiler deui mun aya nu daekeun papap arek kawin deui cinga saha jamina anu kersa ka papap mah moarek nampik asal syaratna nu geulis asal syaratna nu geulis papap teh ayeuna keur beger deui resep ka Nyi Mojang nu umur belasan tahun papap teh ayeuna keur ngiler deui mun aya nu daekeun papap arek kawin deui cinga saha jamina anu kersa ka papap mah moarek nampi asal syaratna nu geulis asal syaratna nu geulis Nyai titip tulis akang geus junug ka waktu mangsa ajal geus datang amon nyalan mi hape talata samemeh miang pang nepikeun ku Nyai kekasih cikal
Ujang titip wanci si bapa nepi ka pati poma ulah reken nuluykeun tanyakeun ka mak mun geus sawawa pek teruskeun nya perang nu can geusang layung geura indit andika balik ka peuting geura bawa ye nyawa kanu kagungan tong diantep jejeuri nyusi sarakan ujang nyai kiwari apa geus mulang Nyai titip tulis akang geus junu ka waktu mangsa ajal geus datang hamunya lahan mi hape talata samemeh miang pang nepikeun ku nyai kekasih cika ujang nitip wanci si bapa nepi ka pati poma ulah rekeun pikeun nuluykeun tanyakeun ka mak mun geus sawawa pek teruskeun ye perang nu can geusang layung geura indit andika balik ka peuting geura bawa ye nyawa kanu kagungan tong diantep jejeuri nyusi sarakan ujang nyai kiwari